Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sadaya nanti kalau barengin terkait drama temana cerita rakyat ada judul paling bendang. Pangkeun nami abdi Sati Mutia janten dalam. Pangkeun nami Simkuring Dinar berperan sebagai Malin. Pangkeun nami abdi Neng Eva janten Ratuna. Tepangkeun nami abdi Sari Marlina janten Anusati. Tepangkeun nami abdi Najmah janten Laras. Tepangkeun nami abdi Gita janten Mak Malin. Tepangkeun nami abdi janten Halimah. Nyaksikeun. Si eta mah ngomong teh bener wae. Isukan kemana? Malaysia mah. Mana saya bilang naik mana? Akhirnya kami sebatnya ini ke Malaysia. Terila marahnya nyampe di Paraguay. Astagfirullahaladzim, Malaysia teh halus nggak? Wah. Aduh. Menia. Tingkuat. Agak ya. Minangkabau. Merakau. Sarung rencana. Oh ya. Malin.
Kemana? Mana sih? Abdi mah dekat rumah, tas pupus. Enggak. Astagfirullahaladzim Malin. Mana ngomong naon, mama terasa mana jadi anak tukang gitu teh. Lebih halus mana cicing jadi patung. Tangga selama ini ngomong gitu, kuluduk paten kawan, panggil kabur, ngalaunan, sekumarin jadi Duh. Asa saya mau ke film now kan nanti. tak gitu baik kan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.